Selamat datang di episode ke-9. Selamat menyaksikan. Nah, ini episode salapan sih amang mau. Cih, artis juga coba salah apa naon itu. Ayo episode 8 mana? Mau sorangan nonton episode apa? Jadi publik itu. Ah, si amang-amang keributan ya. Gini, sebenarnya mah amang-amang teh ngan ngetes penonton. Editor, coba balikan deui. Selamat datang di episode ke-8. Selamat menyaksikan. Hong Wawan, Hong Ananang, Hong Arul, Hong Antoy, Hong Oyo, Hong Ojak. Benang kabe. Siapa kan? Selain nyuput tapi kita goler. Rom itu roh. Nah, jauh itu eta euy. Urang heula awas, awas roh. Pas. Ayo. Mar heula. Shoot. Urangan. Saen. Ayo. Yok, urang heula maneh heula. Pas heula we. Ayo. Ayo. Urangan ya. Siap. Berangkeun. Benang tuh ya. Nanang konsentrasinya Nanang ya. Silat useknya. Heeh. Masuk ka beunang. Karena jauh batang. Tong gitu atuh di. Icik. Awas santuy. Wah. Kiwa belanjeunana Mana angsulana? ya uangna 2.300. Pak, kuliahna Budak teh. beunhan. Milila balanja teh. Ulin heula nya. Henteu. Tadi teh Wati teh panggil si Acecep. Acecep teh ngajak Wati jeung jadi panitia di acara nasi tadi teh. Karang-karuna cenah teh. Oh nya tadi Wati si Emar. Papanggih teh jeung si Emar. Papanggih tadi Wati ge. Coba kukulutus ka Wati peda ngobrol jeung si Acecep. Padahal makannya Wati teh jeung Acecep ngan ngomongkeun keur Karang Taruna majar cenah hirup teh lain pelarian tapi perjalanan bari ngomong aku benci kamu. Nah, ai Wati benci ka Uwa. Ye eta mah contoh wa. Wati mah ciga ka Uwa. Ye contoh eta mah. Oh nya Wati, Uwa rek arisan milu moal. Ngilu wa. Di mah ge sorangan Wati mah. Batur mending milu. Nya hayu atuh. Keur mah si Emar keur ulin jeung si Oyok tuh diwajakan coba Wati mah. Hayu. Urang sekalian balanja isukan kan Mawati rek datang. Aya, Oh geus atuh, Uwa rek sarindel nya. Wati ge atuh. Ngerakeun ge kieu ambil aku. Tadi mah Emar teh tutup mata teh kanyahoan anu mah kieu si teh. Jagoan euy. Mar. 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 Oh, Mar mana beunang tuh, Mar? Iya, mana beunang? Si Mar ya. Ah, lain si Mar ya mah. Beda mah kos kinjil lain si Mar. Emar jagoan euy. Oh, Mar, bela 25. Belakeun si Mar euy. Lainna kamarana nya. Tempo bagian orang ucing mah bunte jarau dikit ya. Naon sih? Capek nih yang anak tadi. Tapi kan mau kebelah itu kan. Wah ya. Jangan. Jak, kawan, gua mau tukeran baju Jak. Ayo. Hong Arul, Hong Ojak.
Make baju naon coba? Harul pakai baju hejo, si Ojak pakai baju hidung. Naon? Urang nggak pakai baju hidung. Urang mau pakai baju hejo. Ingkos gitu di. Tajong dulu teman. Baju putih, orang nyemput dulu. Tajong dulu. Gitu geningan. Kalau Turul, tong ditajung turul. tidak sita saha, nya orang pakai baju hidung. Di baju hejo. Di, tadi nama mana teh pakai baju hejo, Rul. Urang ninggalin ge. Makanya jadi baju hidung. Tadi gimana nang pasti rojak pakai baju hejo mah. Aneh mana dulu gitu, licik yang mana mah. Banyak yang licik. Tajong tong man. Turul, tong ditajung turul. Ada ucing iya. Udah ditajung turul, Nah, capek cakep, man. man. Si Arul. Ucing di bang. Awas si Arul cirian murang. Nyalikeun si Arul beuki ceurik. Dimewek. Wah. Ayo mana kunaon nang ih. Kak. Si Rojak. Kunaon? Si Rojak tuh di situ. Di tayang bapana. Digebugan. Diseret. Bapana mau ke orang suka boleh orang ke dia. Jika nama masalah SPPT ya nang. Jika nama itu tah. Karunya euy. Kumaha tuh? Ayeuna di mana? Tadi di itu. Jeung bapana. Itu kemana? Nempok? Ih, orang kabur pan sieun. Moal nih, jeung mana naon? Capek lagi dah. Aneh dah. Baru dak teh. Tembok si Arul ucing weh. Emputna dareukeut. Tembok orang ucing weh. Jarauh. Lewatan batas deh. Udah nama ucing eta teh. Ya Allah orang ngorneangan. Awas ya mun kapangi barudak. Hei Wak. Kenawati nyimpen surat yang si Raja. Baik-baik saja Raja ya di rumah sayang. Hei Wati. Yok, itu tempat tuh. Si Arul jeung si Ojak, tukang baju. Kumaha pernah baju. Nggak jauhan mah kenapa ah. Ih, sampai ninggalieun kira. Naon? Suaranya. Oh, gitu nang. Anjing. Si Oyok nanaon? Teuing. Si Oyok lain teh. Heeh, aslinya si Oyok. Jeung sahanya. Teuing. Kebon teh oyok-oyogan. Eta soranan ieu. Dengikeun. Aduh. Bakal aja jadi hayang euy. Yo teh. Ampun yok, kuat yok. Kenal mana di kebun batu teh? Burit-burit. Buruan. Ninggalin naon? Itu. Tuh. Nah, Nah, kersen bah. Ari mana sok teu hidang ieu teh kebon teh tuh loba jeungjing mah nya kersen di dieu. Kersen malah di dieu di buruan imah. Gitu. Mana dia oyok tuh. Kira naon padu duaan kira. Kira aku ngara kersen mana di ditu padu tangkal kersen.
Gerak sing harewas gitu. Ayo gerak balik. Mejena ngaji gedeng dege. Ya, Bah. Wayana ya. Ulah sokatan bulu. Nyawa sorangan pernah buka kebun teh mah aju man. Kalak teh jelema eta teh. Tuh kau ningali kebun aing anu ngaluluh. Makanya pucukna gedeng dia dipetik tah. Ya? Ya, Bah. Ya, terus banget. Ya. Bah. Yuk. Nah, jadi teh ke rumah si Raja. Nanti, orang saja kan. Dari susulan bapak. Kira, bihe, di itu tuh. Aing kabur, gitu. Seteh galak, nyawa teh Mang Ajum. Leuwih teh Mang Ajum. Bihe di dinya. Gitu tuh, di itu tuh. Suan. Orang rek baik lah, mau banget kotor. Gitu tuh orang. Kurang ini lu. Baru nyuput. Iya, susulan. Selalu bawa asam ke Wan, nyamun sih ya. Mantang, ada siapa benda? Oh, berasa tadi tuh. Andi enggak sih. Majusannya. Nah, eta kertas Iya, Nang. Surat. Kakak, eta tapak buiran segala. Kadanya mah. Aing kadanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk raja anakku tersayang yang bersinar terang. Terang. Huntuna. Jika kamu ingin jajan, tuh kamu ambil aja uangnya, dihanapin kasur. Nah, baik, bukan duit mana sentuy. Kalau kamu lapar, tuh aya lauk hayam na katel. Lauk hayam. Rek lauk, rek hayam kumaha sih? Cing apa duarana? Kalau kamu main jangan lupa pantokna ditulakin. Oh, saya atau pecium dia. Nah. Oh, si terang, si bersinar terang, bersinar terang. Iya, sinar terang. Gitu. Coklat duit tuh, coklat dapat kasur, jajan. Tuh. Kayak amang kade, pantona tulakin. Si air manggul. Anak sayang terus. Rame karek maju. Orang juga si Pedronya nang, kaset. Mana? Nah itu, bukan belah dua sarua. Orang bisa udah dua kali mah. Milik ya sarwanya. Kurang juga si anak. Mana emang ganteng yok. Kasep mana mau yok, seroyok. Ya. Orang yang sering mau atuh ganteng ieu mirip tuh. Naon cenah? Mana mah? Lain juga si Pedro tuh. Juga satu. Ubah masuk rame. Menahan kieu. Iya. Nahan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, iya sore kieu Raja TV. Ini Raja. Mari kotor kieu, iba kala kaset. Lapar. Iba kala. Lapar. Raja kaset. Kedahar. Hah?
Pedro mah dibakelah make kasep. Mana malah juga si Pedro. Mana si Pedro? Hubah masuk pilami. Hubah masuk pilami. Hubah masuk pilami. Hubah. Enggak saya enggak puas. Kenapa? Kayaknya gak panggil-panggil. Maghrib deh. Ah, balik ah. Mari angkat ke lah. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai episode ke-8. Dadah.